Aing. Aing. Tah anger aing geus parusing sok dibawa keluar teh. Ya, udah enggak poe teh. Kan pusing jeung pusing. Oh. Kali-kali disenangin. Nah, iya coba sok aing ya. Motor geus teu gareunaheun, geus ririwit wae. Mana? Atau mana? Eta nu gigian, nanyakeun ka baturan. Nu tetangga sabelah teh baturan. Tanyakeun. Cenah gigina geus rontok. Terus Nya heuh kumaha atuh? ada gigi motor rontok, aku kudu dirawat sih bener. Dirawat Ya, Kurang gadagan. kanggo teman. Ya. Lamun gigina bieu teh gigina geus rontok. heeh. Cik urang mah aya alusna kieu lamun hayang alus deui. Bawa ke dokter gigi. Ka dokter gigi. Yo, Ya kami dibersihan. bersihan. Ada bakal geunaheun deui. Kagak sar deui mah naon. Bawa ke dokter gigi. Kurang atuh masalahnya. Heeh.